Mana ya kamar? Nongnya rame-rame di luar. Astagfirullah, maling! Bapak, Emak. Kita kurang aja lamanya. Kalau lompatan gitu maling dong namanya. Astagfirullahaladzim. Ya mau kudu gerang nelfon polisi mah. Joko, Akbar, kadia gesa kedap. Oh, Akbar, kadia gesa kedap. Coba, dila nya. Tengah mana nya? Enak mah. Mana ada mana? Kita kadia gitu sa kedap. Ya mungkin di gerakan lah. Ya. Joko. Nah, kan ya. Tuh di gerakan ku mama. Ayo kan, ayo. Enak sih mah? Kadia geus ke dia. Orang jadi isuk pindah ke lembur Cileunyi. Laju eta masih aku masa sekolahna, masa pindah deh. Geus gampang sih make mama ngomong. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kadia lagi, aya nu rek diomongkeun ku mama. Udah ngomong anjing mah, jangan cara apa ya, tuh ngomong bajing. Joko, Akbar, geus geura arulin di ditu. Nya mah? Ayo Bar. Ayo. Kadia dieu, Kak. Hih, anjing mah, jangan cara apa yang kuliah. Han, si papa kan tugasna rek dipindahkeun ke pedesaan. Teu nanaonnya, Aa pindah deui ke kuliahna. Mah, maknya bae tuh setiap bapak pindah tugasna atau kudu pindah di bae kuliahna. Atuh rek kumaha deui, Aa rek di dieu jeung saha? Si Nenek geus di lembur, si Bibi geus di lembur. Atuh mah, kumaha jeung mah aja setiap pindah kuliah deui kudu neangan baturan deui. Jabara rosen kudu neangan baturan deui. Lamun urang teh ilu pindah, karunya si papa engkena kudu bolak-balik. Mana jarakna jauh deui ge. Atuh mah, bosen geus pindah ka Jakarta, geus pindah ka Bandung. Ieu ku harus pindah di ka desa. Bosen mah, bosen. Atuh please, urang kudu ngertikeun si papa. Lamun engkena si papa urang mah bisa meuli ieu meuli itu. Heunya geus mah atuh ieu pindah burung. Ya, nasib boga anak tilu ge lalaki kabeh. Nu hiji boloon, nu hiji deugeur. Alhamdulillah eta nu hiji mah kurang diatur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kumaha Pak? Ieu urang jadi pindah. Dona mah jadi ya mah. Ada budak geus bere nyaut jadi mah. Entos Akbar jeung Joko entos siap bareng-barengna. Terus ya, kumaha eta? Daekeun cenah dipindahkeun kuliahna. Entos tadi setujuan. Ada. Mah, kumaha budak geus siap can? Geus budak sariap kabeh ge. Wah, ari Aila mah mana? Engke mah menangkeun sa Aila mah. Geus ieu geura Akbar ka ditu jeung papa teh salapan mobil. Ayo Pak. Ayo jeung bapak teh na mobil. Banyak bae kudu pindahan bae. Hayu yang geus berangkat. Mah, emang teu bisa nunda di bae sorangan? Kan kamar geus diomongkeun, Kalau saya lah. Hayu. Nah, ya imah dinas papa ieu. Mah, poe mana kieu teh cara di Bandung? Joko, kayak gitu. Teu nanaonnya, yang penting orang boga tempat sare. Pah, pirah ku bae kudu di dieu. Ih, aing.
Atuh kumaha dia, ikan di imah dinas di kantor, tari makan banyak. Hei, nggak saya orang gerak beberes, orang gerak istirahat. Mah bawakan tas. Ayah. Assalamualaikum. Ayo Asif, A. Udah, tari main-main ya. Tari makan baik, A. Sementara doang ya. Ini tuh mau bagus. Sini loh bun. Ya. Tahan. Guys, kira istirahatnya. Ih, boneka. Ih, lucu. Ih, mah, boneka mah. Lucu mah. Kamu mau dikumbang mah? Hi, Joko, eta boneka kotor ge geus pikeun bae. Ih, ulah op. Hei, nggak sekarang kumaha tadi dikumbah. Betah mulainya di dia. Ngekos kieu bareungit deh. Tong ngalamun, enggak kasambat. Mah. Mah. Ayo nak. Teu naon, Pak? Ih, muka belum pucet amat ieu. Teu teu naon, Pak? Ayo di papa ayo dicari dia. Munga ama barang balik di diembung teu betah. Tari makan beanya. Kan ieu papa cuma sebulan kontrakna. Keberapa sabulan munga main balik. Mau saat aja ayah mama di dia, ayah papa, ayah adik kan. Bentahkan beanya. Embung, Pak. Main balik tuh kuat. Bung. Ih, mama. Kok? Wah, Nan bang, Joko kemana? emang mau di kamar? Oh, udah. Joko. Jadi tamu suara nama di luar. Coba dong. Joko. Joko, asup tesungi, rekno di luar. Tuh mah terulin coba baturan. Mana babaturan jatah ya? Tuh mah di itu mah. Pas ayah mama tadi nyamun tanggal cau. Ih, nggak saya gerak asup, geus penting. Mah, harus saya kemana? Iya, ilorong da cenah, makanya tadi mah. Pas bisa. Lucu. Orang isuk main dinya. Joko tuh dan nasi ya serem. Oh, bro. Orang isuk kulindinya. Miskin sari. Ya, aman tuh bisa sare ya. Nyawa barengit dulu. Aing. Atau cikaya kita di nanu miluan je. Atupan kesel ya di rombok ge. Ibrok malolor deui. Aing. Ya, anak balik bae. Kuari sorangan. Heeh. Wanin teu. Wani ya. Hanya ya. Ngah dewe. Pipirun bae ieu jeng, potolot. Amat cicing di padasannya. Ya bereungit. Kayak punten. Ieu sahanya? Ih, maaf Pak, nama Abi Ilham. Oh, kon nembe ningalinya. Oh, namanya pindahan Pak Haji di rompok anu di Pengkar. Oh, nyawa dewe nya. Lamun aya naon, bebejabe kana bapak, pondok bapak tuh. Bebelah ditu tuh. Oh, nya Pak Haji, nyantosnya Ilham bade uih ti payun. Oh, nya mangga tong hilapnya, nu hade. Oh, nyamun Pak Haji. Anak sune eta Pak Hajinya. Ah, bodoh amat lah. Ih, Joko bagi selimut nak. Joko. Bar, enan.
Itu mah boneka na hirup mah. Mana coba boneka hirup? Ja aya betu di lemari, sok aya bae, geus geus sare deui. Itu mah tadi mah hirup eta mah. Ih, sok aneh, geus geus sare deui. Kok saya tadi dinya deui? Ih. Ari tadi Pak Haji ngomong naon sih kan aingnya? Ah, bangke teu bisa sare. Kunaon, Ham? Pak? Nah aja sare. Tadi sanya. Nyanyi nunggu aing. Gila cicing di pada sana yang nunggu bukan dapur jadi sebenarnya di kota mah. Tapi penting aing gak kerbakan kieu dak. Una naon ya ayah aing pindahan mun itu mau mimi acan segala mah. Mama? Tah, Ya, entah sadar can? encah dong sama Pak. Ya ke amun teu sadar, kita langsung datanya ke tempat kuliah nanya. Ya Pak, ya, nu hade ya, nu ada. Hmm. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah. Boneka mana, Mah? Tadi mah di lemari. Teu aya, Mah. Hih, aya, geus ke mama nyangkutkeun. Oh, bro. Jai, ih, kemana ya bonekana? Ih, geus si Akbar keur sare. Lah, Kayak orang ulin di luarnya. Joko, kok eta bonekana di Joko? Nya, Mah. Tadi dicokotkeun ku Nyai. Nyai. Oh, no sih. Garang gua Akbar yang sare kene. Ah, taenan. Geus geura mandi barang mama rek ka pasar jangan si Joko ya. Joko, tong ka mana nya? Abang neuk mandi heula. Yuk urang ulin. Gimana ulina? Tong kaleuweung isi cekanan Mama Joko. Kak. Joko. Joko. Akbar, gandeng amat. Ada si Mama kemana? Mama ke pasar tapi si Joko eueuh. Emang tadi si Joko di mana? Tadi mah di dieu ngome boneka. Boneka. Mulai nabar, eta boneka bahaya eta bar. Urang jangan si Joko. Saya yuk. Oh, geus kayak ganti celana heula. Tungguan. Ya belanjaan geus komplit, tinggal masak. Asih. Astagfirullah. Assalamualaikum, Akbar, Joko, Ilham. Akbar, Ilham, Joko, kemana ya budak? Astagfirullah. Joko. 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 Ah, kira-kira orang anggilkan tadi. Ah, Ini mah geng sebara ringung. Orang balik baik gitu. Sugan bae nu manggi. Joko. Jadi sendal lama. Sendal mah ieu di dieu. Berarti si Joko kaleuweung. Berarti geus Akbar wih heula burungnya bebeja ka Mama mun teu ka sabe anu nean kaleuweung. Ah, Akbar wilnya. Hah. Joko. Joko.
Suara anak gimana teh? Joko. Kok nggak jauhan sih? Joko. Joko. Ih, gitu si Joko. Ih, ngaripukeun bae si eta. Joko. Joko, di mana, euy? Mama. Ma. Ma. Apa cara uinya? Apa nelpon papa we gitu? Angkat. Halo, Pak. Si Joko teh aya, Pak. Abang geus beres mandi ngadel si Joko teh aya, Pak. Si Mama can uwi. Nya gerapa, geran, Pak. Assalamualaikum, Bu. Pak, assalamualaikum. Bu, kunaon bengong? Bu, tolongan abdi, dirombak abdi aya setan. Oh, abdi terang di mana tempat anu bisa ngusir setan. Di mana, Bu? Hayu abdi nganter. Akbar. Silang di mana? Tadi mah ayeuna mah di leuweung keur ngilikan Joko. Astagfirullahaladzim. Aku minta bantuannya ke Pak Haji nya. Bapak arek nyusul si Aura ka leuweung ya. Iya, Pak. Joko di dieu bae sareng nyai nya. Teh bisa ulin sapuasna. Oh, Nyai. Adik, kurang ulin Dik. Ayo. Bu, ieu urang ka mana? Kok teu nyampe-nyampe? Mau nyampe asih. Astagfirullah. Mane saha? Kunaon nuturkeun kami bae? Ilham. Joko. Ilham. Ya Allah, lindungi anak-anak Abi ya Allah. Joko. Ilham. Astagfirullahaladzim. Sama nih. Maknya teh apa? Ilham. Tahan lah paman. Ilham, ulah istighfar Ham. Ih, Papa Ham. Ilham, ulah Ham. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo, Ceng. Pak Haji, tulungan Akbar Pak Haji. Si Joko leungit. Ayeuna mah jeung aya dikeur di leuweung. Astagfirullahaladzim. Pak Haji geus nyangka eta. Kenya, dagoan lah nya. Pak Haji, Akbar ngandak senter lah nya. Ayo Pak Haji nganter yuk. Mana sudah Pak Haji? Tolong, Ham, ulah Ham. Ini Papa Ham. Ilham, ulah Ham. Istighfar Ham. Ulah Ham, iya Papa Ham. Ilham. Papa, kok anya reuri Papa? Mama kunaon? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu. Sadar Bu eta anak Ibu. Ulah ikut campur maneh. I balasan jeung jelema anu saraka. Allahu Akbar. Ilham,
Alhamdulillah anak papa geus sadar. Pinanon. Itu Pak. Aduh Pak, nyari amat Pak. Si Joko sekati ngucan. Ican pugu mah. Pak. Pak. Mama Isa, Mama. Akbar. Ya Allah, Akbar. Sabar Pak Caki, sabarnya. Iya emang takdirna dong nak. Ampura Pak, ayahnya nggak bisa ngejagain Akbar. Ya Allah, Akbar. Ampunannya ayah nggak bisa ngejagain Akbar. Pak Haji, silam ya, ninggal Pak Haji. Ilham ninggal, Pak. Ninggal di mana? Di lawang, Pak. Sabarnya, basi Pak Caki. Ayo mending orang bawa ya si Ilham na maitna. Buka dia orang gotong yuk. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Geus mah dicincarikan bae mending ikhlaskeun mending ngaji deh jeung papa ya. Ya gara-gara papa. Lamun lain papa ngajak pindahkan dia budak mau kieu si Joko eueuh. Geus ikhlasin mah. Harun musibah masa anu nyaho mah ih. Tapi Pak, urang lamun di Bandung kene mah moal kieu kejadianna. Kumaha mah ikan tuntutan perusahaan. Jadi papa kudu nurut kena perusahaan mah. Tapi aing mah lebih kena hidup miskin daripada aing kudu kalengitan tilu anak aing. Mama. Si bapak kan tidak boga pistol. Assalamualaikum Pak Caki. Waalaikumsalam Pak Haji. Kumaha? Pak Haji, ih nasib anak urang kumaha ieu si Joko. Coba ya nyonkeun cai putih ya. Mun Pak Haji mun. Pak, papa. Nah, mah. Ih, pistol saha? Mama, itu bukan papa. Di mana ya, Mama? Kamar. Jelaskeun Pak, ih pistol naon? Iya, Mama. Pas tugas di kantor mah, pati ngaburu mah. Lu benar. Oh, mah. Mana satu? Pak Haji, santai nak. Non maneh ka dieu? Abdi ka di sanes musik. Abdi ka di kana jemput anak manusia ta. Teu bisa main jemput-jemput bae. Kecuali dituker jeung nyawa si Caki. Buka salah naon kalau Pak Caki. Kamane? Kocak itu dendam nak. Tanya karena si Caki masih inget teh kejadian malam Jumat di saat si Dadan diberi jabatan. Tanya, inget keneh teh kana kalau ke si Dadan. Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Pak Haji. Maaf Pak Caki, orang bisa nyokot Joko ngan kedah tuker nyawa jeung Pak Caki. Maksud Pak Haji tukeran nyawa orang jeung Joko gitu Pak Haji. Nya mohon. Emang keluarga kami gak ada salah naon Pak Haji sampai sakituna. Harus kena Pak Caki Bu. Pasti Pak Caki terang karena keluarga Pak Dadan. Dadan. Woi, Dadan. Selamatnya diangkat jadi direktur. Ya, nuhun Cak. Di kemana ya? Balik lo nya. Oh, nyada ya. Ngeunah bae aing anu berjuang siapa yang diangkat jadi direktur. Awas dia koengdan. Paehan dia koengdan. Halo.
Siap, petik yuk. Oke. Yaudah, yuk mana? Bos, gimana? Tapi anu dipayahan si dadan apa nya? Oke, Awas. Siap. Ulan mulai namanya. Si Oke. dadan apa ya? Siap. Wah, mantap bapak karang. Mana ya kamar? Nonnya rame-rame di luar. Astagfirullah, maling! Bagus. Ayo bos. Kumaha nih bos? Kandar, eksekusi di luar, kandar. Siap. Ayo kandar. Biar. Bos, kumaha nih? Ampun, Dan, ampun, murah dan. Bapak, Emak. Bos, kumaha orang? geus teuing ieu mah isukan ke koeng diskusi deh. Geus gampang nuhunnya, hayu. Bisa kanyanku. Tetangga hayu geura hayu. Ayo bos, ini. Jadi selama iya teror iya gara-gara dia Caki. Dia jadi direktur gara-gara dia nggak bunuh babaturan. Pak Caki, saran abdi mah mending Pak Caki nyalakan ke kantor polisi. Mumpung masih bisa bertobat. Caki, pai dia. Astagfirullahaladzim. Bu Asih sabarnya Bu Asih. Ban keluarga Bu Asih tos tara ya. Mending Bu Asih nyerahkan diri ke kantor polisi. Pak Haji, setecan asih nyerahkan diri, asih hayang panggil sareng Joko. Oh pun kayaknya Pak Haji negosiasi lah jeung Nyaina. Si Joko aya di luhur batu. Astagfirullahaladzim. Joko. Hai. Mama. Pak Haji. Joko aya nama jeung Pak Haji bae nya. Mama reka jauh.